Sampurasun. Alhamdulillah urang ditepangkeun deui dina gelaran Calisada TV anu kaleresan ayeuna ngabahas perkawis aksara suara E, khususna taling atau napi teleng. Dina penulisan aksara Sunda sok ditambihan ku mangrupi halis di saluheureun hurufna kanggo ngabentenkeun manah kecap nu kalabat di aosna ngangge E teleng sareng E pepet. Anu sakumaha biasa dina pidang-pidangan Calisada TV baris dipintonkeun contoh-contoh cara penulisan aksara suara E. Aya anu polos oge aya anu disarangan ku rarangken. Mangga wilujeng nyakseni. Mugia ku hadirna pidangan Calisada TV di kanal YouTube tiasa janten tambi semangat dina diajar aksara Sunda. Disuhunkeun komen oge masukan kritikanana kanggo kamajengan ieu kanal kapayun. Sakitu heula mudah-mudahan kin kapayun urang tiasa disambung deui, tetap diajar terus diajar, wilujeng dialajar, hampura tina samudaya kalepatan. Rahayu aksara Sunda. Cag.